Loba carana nyieun kaalusan, loba carana nyieun kamangpaatan. Ngan kade ulah nepi ka nulungan batu, ngarepkeun hayang diburuhan. Nepi ka sok rajeun jadi omong sabab teu diburuhan. Nepi ka sok rajeun bukbek parasea sabab teu diburuhan. Kacidahina na lamun kitu kalakuan teh, kacidahina na urang mah ulah nepi ka kitu, angguran mah kudu loba nyieun kaalusan, kudu loba nyieun kamangpaatan jang batur. Cing inget lampah hade bakal pinanggih kana kahadean. Nya kitu deui lampah goreng bakal pinanggih kana kacilaka. Beh dituna urang teh bakal manggih kana rasa kaduhung. Kaduhung teu nyieun kaalusan ka batu, kaduhung teu nyieun kamangpaatan ka batu. Ulah nepi ka nungguan rasa kakaduhung datang, geura laksanakeun ti ayeuna diajar, nungtut diajar nyieun kaalusan ka batur. Sok sanajan dina hate biji rasa kahoream, sok sanajan dina hate biji rasa tepayaan. Urang mah pangkat diajar sagala diajar, diajar nungtut ngabiasakeun nyieun kaalusan, nungtut nyieun kamangpaatan. Meumpeng aya keneh anu ngingetan, meumpeng aya keneh anu ngelingan. Geura diajar nungtut meresihkeun hate anu kotor, nungtut beresihan hate anu goreng ka batur. Diajar, diajar.